Duh, tawok. Itu dagang ini kan. Ya, kudunan ini sepi ya dagang teh pada suruh dulu sepi dagang. Ya heuh, atuh pasti ayeuna lowong dagang sapi. Da sakedeung deui ge. Lebaran kurban. Geus teu nyambung deui ye si ieu mah ye aing keur ieu teh. Sanes dagang sapi pajatsu, dagang nuju sepi. Oh, pindah dagang. Karena dagang sapi alus. 10 poe deui lebaran hajina ge. Sok, wagi teh ayeuna keneh. Insyaallah geura. Payu geura. Dagang sepi lain dagang sapi pajatsu. Tah, lamun naik dagang sapi mah kade kudu kapak kidulan meuli sapi ameh murah. Wah, edan aji geus ieu aing jadi rieuh kieu beres si lagi. Jadi bingung dagang sepi. Nah, heuh ayeuna bulan raya aku astagfirullahaladzim. Hasil kajelaskeun heula anjing kumaha ieu. Pajatsu dagang sepi. Tah, gitu. Anjing Tarik ti tadi. Ngadon kunyam teu paruguh. Paharti ayeuna mah yeuh lamun dagang sepi sing sabar we. Sok wah bulan hareup mah urang rame ka dagangna mah. aing kita ngajelaskeun dagang sepi ka kada-kada ge anjing aduh. Geus mah bener aing pangire jeung si ieu. Mantap aing.